Oke, kita mau ke rumah sakit Santosa Kopo, mulai dari Pasteur. Terpantau hari Senin jam 1 kurang 10 menit. Jalanan padat merayap. Begini ya, tuh si Iwan teh ngadap di supir mante. Itu ngerasa gitu. Oh, tuh ngerasa ayeuna tang eri cenah jeung Nedi cenah datang ke Bumirida cenah. Hari sini aku naon penyakitna kitu nya. Acara pengangguran banyak Cenah acara. nu di aya teh eueuh-eueuh cenah. Kecik cenah di teh kieu si di teh bae cenah ayeuna rek rek kabur ka Depok cenah. Rek di obrolan sila cicing di Cianjur cenah da ayeuna oge na dieu geus dieur cenah barang gawe cenah. Bugu-bugu meureunnan rek gawe rek paribasana rek ditawaran itu ieu oge meureunnan wani ngalepaskeun Pak ini mah bingung ngurus Cikaret. Mun cenah ngurus Cikaret cenah. Lieur-lieur teh tah. Bere lahan cenah jangan pengacara di hareup. Di situ boga-boga deui duit. Cenah si Rahmana sina dagang di hareup di situ boga-boga teh. Utamanya kita Tapi nafsu. jadi sumber kacekcokan keluarga. Untung teh itu bapak aja jelema teh geuna. Tiis teh. Sumpah pakai cekcokan kenapa udah tiis. Jadi tanggapi gitu. Tapi emang ngantep si cing teh. Rek sakumaha pika sabeureun oge tara nanggap. Jempling geuningan. Kan harawas di tukang. Si kakang Lain keluarga biyen itu masakan kasih rida awakilan keluarga. Tambah-tambah kan keluarga membaban akhirnya ekonominya terpenting. kegoreng lah gitu kan. Jadi memang tinggal di nate butuh duit juga nanti. Atau pada mau beli ku Kang Eri jatah Jatah sah. bagian yang bapak. Duit di mana? Ya sudah, Kang Eri mau bawa duit gagalnya. Jadi oke perenan butuh dulur-dulur nah mendingannya kuyan dulur-dulur.
warung steak and shake. Mohon maaf, parkir sudah penuh. Amat. Daya nama daftar kudu jeung kamu nu daftar nanya. Mudah-mudahan anu keluar ya Allah ngadoa we. Astagfirullahaladzim. Udah nyampe ya, Rumah Sakit Sentosa Kopo.